bodo amat. Jaki! Jaki! Adah. Marana geus di marana. Urang tadi anjing geus reka tongkrongan di mana kan dekat sini. Tadi kelasna Lili teh bukanna pandiri. Alah alasan ngomong we jujur geus di mana gitu. Teh Abeni teh tos jujur emang tadi kelas Lili teh uihna pandiri. Guruna ceramah heula kunaon sim nih teh percaya pisan. Maneh deui. Geus meneh maneh kunaon di dieu? Geus urusan nondi kan? Sudah teh can geus. Geus ditu gerak balik. Oh iya rek. Buru. Oh iya rek. Tong balik deui. Mana geus nambul racik sayur hasil jak? Maksudna? Budak nasi jakin man. Datang baru deh, kunaon? Terus kita liput si Tata. Hah, si Jaki kabar dog si Tata. Timbuk si Tata eta. Oh, terus sih? Agak ada tapi nanti ngomong-ngomong bernama kita doang jelema teh. Mana kunaon di? Baraeu di. Tadi Kita ajak. tadi orang geus nganterkeun sekolah Sudiki ka imahna aya si Tata. Urang dipajarkeun kulit heula cenah majarkeun tukang langsung ka imahna. Hah, geuning mitna si Beni ongkot. Kudu dibejakeun mah ya kasih Alek. Jangan si Jaki di Talipo. Main pitna. Dewa dangkeun nya. Tungguan we giliran ada. Mari tali kubunan sejak. Nah gitu we lah. Mana can putus keneh wae jeung si Beni. Ira putus nali. Nyari teteh ira gawena. Bobogahan seugli. Tapi emang kudunya diantar jemput unggal poe ku si Beni. Teteh jeung teh Lulu teh nyaho. Maneh nepi apaan teh ka sakola. Balik sakola ka mana wae. Teh nyaho li. Lili jeung teh Lulu teh nyaho teteh di tongkrongan jeung saha wae, ulin ka mana wae. Gawe henteu. Teteh keur ngomongkeun masalah maneh lain masalah teteh. Nya barena teteh antar jemput Lili henteu. Kan aya ojek. Ojek mahal teh. Bakal Lili doang teh teu cukup. Angkot aya. Dumuk lebih murah. Jeung Abeni gratis bolak-balik. Bakal aman. Nangis lah, aku ngajak maneh we. Lek, bahaya lek. Ih, non sih, aing keur ngeunah-ngeunah sa teh. Bayaran sih. Tadi urang ngadenge. Budaknya si Jaki kan keur ngobrol. Cenah si Tata maya dog si Jaki. Terus minta si Beni deh. Bahayana? Ya bahaya lah bisa urang kababawa. Onde ke bawa geng, biasa iya. Jalan gitulah men. Ye, urang teh geus bosen lah ribut-ribut jeung budaknya si Jaki. Akur-akur atuh sapoe mah. Nggak mau hal bisa lah, kecuali lamun si Jaki jeung si Tata jatuh cinta bobogohan. Mustahil, Lek, mustahil. Mustahil lah. Kan si Jaki mah mage resepeun ka model awe ko si Tata mah. Pan urang jeung si Jaki musuhan, jeung di urang teh yakin si Tata resepeun ka lalaki. Maksudnya teh, mana nyangka si Tata flashback gitu? Salah nu ngomong orang Lesbi. Panjul tak? Menang informasi di mana majar orang Lesbi? Main gitu, maksudnya teh si Panjul yang kamar res kita. Orang masih normal, Jul. Dan udah mana kos kieu. Keur mau ulin jeung lalaki deh. Stres. Orang masih resep ke lalaki lah.
Lalakina sata. Opa. Mana suka aki-aki? Tuh bener tak? Opa lain opa. Kan orang tadi nggak ngomong, orang normal, panjol, Alex. Oh. Jun. Engs, WA. Ayah mama kemana sih? Can ui. Kedapnya. Ke payun lah. Halo ya. Ayah jeung mama ira ui. Pas nama ayah jeung mama wena ahad payun da. Oh, kunaon sih ya? Soalna isukan isuk-isuk kudu langsung ke Bandung euy. Jadi mun ayeuna balik kagok Emang mama teu tiasa ui ya? teu tiasa Duh tos heula nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung nelpon ayah. Ya Jun. Cek aya mau tiasa ui ayeuna. Soalnya kagok isukan ka Bandung. Kan geus biasa, teu kudu ditanyakeun. Ira aya uih. Mun emangna nya ka jangka anjeunna. Pasti nage aya jeung mama uih teu kudu dititah. Tong di dia wae coba ulin teh bosan. Kemana sih? Di tongkrong ya kali-kali ulin kayak masih Cok ulin ah. Ya mana lah? Rek naon? Ya ulin ngopi. Dari si Benny we tuh. Ben ke geus urang ka mamana Ben. Ayeuna apa ira? Nya ke geus ieu lah rada barangan. Tong di dia wae maksudna teh. Oh. Bisa Dieu, gini. Lu di film kisah kasih 1980 kan? Ya. Oi, isu apaan? Acim. Ih, urang mah lain Acim, urang mah Jaki. Acim mah babaturan mana oge, Oh. Heeh nya. Di Bikun. Di Junet. Emang? Lain. Urang mah Benny. Ya Ucok. Oh. Tapi ginian mana orang muka urang. Nya, pan urang sok lalajo film kisah kasih 1980 di channel YouTube mana? Sudah official ya. Oh, ilok ah. Nge subscribe kan sih. Oh, nyanggeus wah ka bagi geus. Oh, geus. Hari mana yang ngageron urang? Hari naon sih? Rek minta tanda tangan lain. Tanda tangan. Apa rek minta dipoto jeung urang? Dan itu cuma geroan we. Urang teu nya. Ben, urang ka imah maneh. Ayo. Ya, Cok ah. Ya. Pokoknya mah urang tayang nyaho. Ayeuna maneh nu malah. Wah, tadi. Dosa. Tayang nyaho nya, urang mah pokoknya mah maneh ayeuna nu malah. Tuh aya nu liwat tuh. naon? Urang naon? Urang Arek naon? Manek minta foto lain. Menyokan urang Junet nu di film Kakak 1980 teh. lain minta foto lain. Terus naon tuh? Urang arek malah. Hah? Malak? Ya tah. Set, hebat sih nya. Jul, ngomong bari gagap ge. Menang jeung dompet-dompet na. Aing mun si Tata malah kudu ribut heula nya. Heeh, berbakat nih Jul. Sampai sini tempo. Coba, sampai sini. Anjir, PHP. Tadi salah si Junet kan?
anu main film kakak 1980 teh awas teangan kebon syuting na ku aing ke. Awas teh. Geus tah. Tong nangan masalah. Di lembur aing kan dijari geus loba masalah. Gus, aing nama jaga maneh. Nah, ieu keur maneh lek. Aku aing meunang sakieu. Di nyang geus kantongan. Alhamdulillah rezeki anak soleha. Lu itu disebut awe soleha teh. Coba urang yang nyaho, kumaha solehana? Maneh asup ke kawasan orang bayar duit liwat. Mana itu sadar, mana unggal poe bulak-balik sare nginum dahar. Mana di kawasan urang, jadi orang ge berhak meureun. Minta uang liwat ka maneh. Jakal, aing datang ganjil. Iya, mana kumaha, urang enak mere uang liwat ka maneh. Mana oge mere duit pengimenapan ka urang. Sapoe-sapoe 50.000, kumaha? Wah, perasaan hari itu mah kontrak ge sebulan 400.000. Terus mana malalakan nula liwat eta lain pemerasan gitu. Yang ngaranna ge jelema serba kakurangan atuh Cok. Komo duit kurang pisan. Sareng satu cara pasti dilakukeun. Nah, mending arurang. Usaha sorangan. Apa adanya urang mah daripada marane. Duit loba. Kata mah dikolot. Masih ngahakan duit kolot ge bangga. Padahal kolotnya can nyahu kan. Gawe naon di itu belum tentu halal. Ya, aing ribut. Mana ulah kawewe. Banci sia. Siapa mah jeung aing, tong jeung awewe, pengecut. Aing. Naon maneh? Teh gelut. Ayo. Maaf. Urang gerucin maneh mah teh rating menangna. Jadi maafkeun, teu kedah. Cot. Mun maneh gelut jeung urang, tereh menang nanya. Heeh, urang tereh menang. Awas. Yo, boleh gitu. Udah. Adio eta. Parah kunaon sih bisa elek? Mana ngeunangan lawan imbang. Tenagana kuatan mana deh. Jadi mana bisa menang lah. Urang aduh. Mana di cok? Di bangku lagi elek kena wae. Tadi nama orang teh mah ribut. Tapi si Tata nyerang orang tiba-tiba. Ya aneh si Tata mah. Naon wae gara-gara kamu jalan mati si Tata mah. Kudu dibasmi lu gitu teh. Nuhun Cun ya. Ya, sami-sami. Cun bade ke kamar kalanya. Kumaha mendingan Ben? Lumayan lah. Terus nyari kos tadi. Kayak suka berangkat ke klinik cok. Jaga-jaga bisa elok ke dalam. Awas maneh Tata, awas maneh Tata. Maneh biangna, maneh biang. Jadi maneh nu kudu urang dibinesakeun.